balik gitu. Nah, Yuk teman-teman lanjutnya. Nah, di posisinya masih di kampung Cikiem, tapi posisinya iya di sawahna. Nah, harusnya gana. Tapi kalau hati-hati emang bisa orang. jalan gua ka dieu. Ini baheula mah urang di dieu ieu euy. Penting nguseup. Ada Itu meureun jalan mah kan itu. kampung Cikiem pasawahanana. Ah, ini basah. Keong tah badak. Nah, ya. Oh iya mah. Melakna ku ieu. Coba nu dihandap mah. Make non? Make sikina heuh. Moal mah buruk. Kan dia menang terua. Urut urang baheula oh gugur surat dieu nya. Ayo. Kuna kadinya jalanan tadi. Heeh. Tapi Rahman we kadinya tuh. Heeh. Dia ke kebun kai nya, kebun kai nu sambil teh. Baheula tapi na. Teh rada ngaburu tah lahirna. Haji. Bukanna di dieu mangge tuangan. Nanya kieu teh. Baheula basa deuk nyeun ieu nya. Tegin saung. Punya lawit itu dia. Di bawah kan kebun tadi. Jadi kebun nu tadi di ditu teh pas ngajian saung teh di dieu teh awina. Awina teh nangala teh dieu. Kita berarti nu si akinya. Anu mah geus dijual. Aliran bener. Cungceng. Aliran cungceng meureun. Buah nu Bisa itu ku si Comro. dibikin cacabean Ah ya. iya. Jadi jabug ieu den. Itu kan menjauh mah. Oh, nu eta teh lain. Eta aya nu. Kapal itu nya. Ayo Bu, ini kapal. Kebun abi mah di situ tuh. Kebun serangan mah. Baheula. Hen mun teu dijual urang nyeun imah di dieu. Mana? Buhan. Tanya kebun mana jadi eta? Kak, oi. Buhan kan lagi. Talus tuh. Tuh. Tuh, wajib. Bajing euy. Masak. Entah. Ada di kene. Ada kene euy. Tuhan. Mana nak? Nah, ini pula. Kita kadang hayam kita urut kebun saya tak. Nah, iya euy. Tuh, Mencoba dah kita. bisa ongkoak kita. Heeh, triple aku. Ah, itu. Dia mah peuheur, soalnya tadi mes. Gak beda mun di mes mah, peuheur. Dan sama lamun di mes bakal peuheur. Reungit segala reungit kat loba. Ieu sate. Bisa boy.
Kapan ya tahu mana? Man cobaan gitu ya non. Emang sekipan gini gitu. Memang jana. Hah iya mah. Geus kampung non kan? Emang kampung. Seke mulia nya. Iya, jadi perbatasan teh nu tadi. Angka tuh angka. Naon teh perbatasan teh nu Sawah. sawah. Emang kampung Seken Mulia. Ini selain emang jauh ini. Nostalgia kaya ke kebun kayu menang mulak urang. Mun kain kerap itu teh. Menang laku urang-urangnya. Heeh. Kain teh. Kita kontok kieu. Man tadi lihat apa lah sekedar. Tahu mega ya dua lantai ya kamu. Nanti berkembang biak sih kan hiji. Ginahan bobogohan bawa ke saung ieu. Saluhur. Nu urangnya baheula mah teh. Tuh, loba. Loba tetangkalan. Sawo-sawona teh anjir. Yang batur ini bae. Mun teu dijual. Urang kudu nyeun ka di mana dia? Ini asa hoream. Jamu nu amang ya sok. Murah. Jeruk limau. Geledegan pisan heuh. Anjir balong lagi halus. Balong saya sama saya. Mang jauh merenya. Beureun. Mang jauh. Bisa teh kalau Renan. Cing. Assalamualaikum. Ya, kanu gaduh saung teh. Ais. Katel. Sejadah. Obat-obatan. Mantap euy mah. Bener nya. Saung mah. Bisa nih mah euy. Ya, ini. Bukan naon dah. Review ini mah. Bukan naon. Bukan kare jadinya. Pasti di harario mana? Boleh deh, itu mah kebon alus pisan teh. Wah iya banyak. Tunggu jalan ini mah. Mana jalan kasih sikit gitu. Pasti bagus Pak. Ini warna gitunya karena ayam lah. Ini merah ayam. Bubur pisang gitu. Jadi kebun mana ya teh baheula teh? Di Kanang Hayam yuk ke Pak Ustad. Di Kanang Hayam itu kebun abdi nya. Ini mah asli nu abdi ya mah. Jadi imah heuh. Dak ngora boga imah baheula. Kita diical kan pada dijamakan Kanang Hayam. Jamakan rumah, mantap. Kita ieu kanang kebun ieu teh. Nya sakanang ieu.
dibangun dulu nya di non teh Teluran. telurnya. Tuh, jadi maju anu menuju tanah hayam. Itu desa. Orang sigin Teng batur sih. jauhnya. Kanya mah geus teu ku Pak Ustad. Ini enggak bosan mah ya hunkul. Boga kandang hungkul. Leuweung ieu mah tutup oke. Ya, eta. Tuh gunung kamari tuh. Oh, itu. Berarti orang jauhnya kemari lalampahan. Itu kan bucin teh itu. Heeh. Itu bucin teh. Tah urang nu belah dituna belah luhurna saeutik. Tah ge mah nu ieu ye belah wetan ieu ye heuh. Sigana geunaheun pisan atuh belah wetan ge. Hujan wae jadi kayak gitu. Ditutup. Itu otomatis bisa nutup sorangan. Kowe mah ka dieu geus loba imah. Aneh heuh kalau nuluran masak teh linu handap. Bener gak asak. Hah? Kieu hungkul kalemur mah segedang dewa wae. Berak mah ieu. Hah? Berak mah. Bareng kene euy. Pokoknya tata duit teu keluar eta. Entong sana amang gitu ada mana naon. Jauh. Ngalana. Ieu mangdaan dia. Jadi ala kopina ieu. Tidak ngapa micenan duit, saya malin ngalah duit pas urang. Ah, lencak. Udah ya. Oh. Aduh. Ya we. Halus teh. Halus teh. Gedang halus. Warna gedang sih kieu teh halus. Lain orang sebuah kieu euy beuteung. Baik, berarti isuk mah sebuah. Heeh. Bisa isuk mah temangi anu. Tuh, lur. Ya, teman-teman. Mah yang buah pepaya sok. Ah, kalau di kurangkeun. Ya. Oh. Bager euy, abong kalancek euy. Garapan keur ngamera. Ngur ame kieu euy. Jadi suburnya musim hujan mah segala. Tapi amis anu tadi heuh, anu beureum. Nyeleutik. Buah kayak gitu. Amisna asli ya. Hebat. Tadi saya bisa dah apa? Ternyata bisa dituangnya ke sambal. Joseng bisa gitu. Joseng bisa. Kamu teh. Iya, seres Cina. Ngaranna teh. Dari orang mah loba Cina jadi we. Kamari geus lah. Seres suruh mah. Suruh. Bisa josengnya. Ciki kok nu kieu ngopi. Cenah mah ngeuna itu obat naonnya, obat darah tinggi gitu. Ieu teh. Buat marontok itu. Cuman dahar. Asa antanan. Rasana? Ngan antanan kan sengit pisan. Lah, cobaan. Sereh Cina. Ya. Seueuh. Ieu mah euy. Luis pisan euy. Ada pisan ieu mah. Teh lamun abi nanteu wareg mah ya. Ada bakal beak ieu mah. Beak asli.
Alah, suara kepisan euy. Ngetangga imah saya ngabubengkang we. Jadi kieunya teman-temannya di posisi di kampung mah. Jadi makanan-makanan di kota mah teh kudu beli nu kararieu teh nya. Di kampung mah henteu. Asal dituang kop nu boga kebonna teh. Bebas. Gimana kongkoaknya tadi pelah. Jadi di urang mah nu payu teh. Di urang mah gedang California nya. Jadi mah nu kieu mah geus teu Mungkin ditaruang. emang geus tadi ya. Ditaruang gaduna ge. Padahal kan ngeunah nama sarua. Nah, ngaranan meureun mah. Oh emang ngaranan gedang kampung. Gedang kampung. Gedang kampung ya beheung daekeun nya di ngaranan gedang kampung buat teh. Sampo ke sebenarnya nah. Segala. Yuk. Mantega deh. Wah, tuh. Ini gimana? Yang lagi orang kira-kira tanggal sampo aja. Buat kes baru langkianya. Keren, ayah gedang karayunan nggak ada. Ya ke kemana? Kudu pasaknya. Isuk kah? Ya. Gitu Cukup orang dia. Oh, terakhir. Dua. Tunggu hujan. Terus. Langsung digoreng bisanya. Emang daan kan dia? Tah eta ge tarupa tah. Nah, dah harapan. Sayurnya gedang gedang karayunan ya bisa. Benar. Bisa dioseng-oseng mantap. Nah, untuk bisanya. Gede. Warag anjir. Wah, enak. Baik. Bayu ka dieu. Keudang nu beunghar mah tuh euy. Geus teu mamalire nu kararitu. Ieu mah teh. Dipake baju rigan bener. Baju rigan tuh tempok di juru. Ih, baju rigan. Mencek budak-budak mah. Ih, beuh. Kumaha balik wae? Paling itunya untuk semuanya tualangan hari ini paling sampai sini dulunya. Berhubung ya hujan tuh segeretek urang we ngiuhan di dieu paek. Tuh. Dia lembur teh terus ka dieu teh lembur. Gila rasa. Lembur naon dia? Lembur urang. Coba kalau balon gitu. Tempat merolang layangan tuh. Asli anjir. Ieu mah da. Ya ieuan ieu mah. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, jadi gitunya teman-teman. Tadi dia. Bukan mah aya nu ka kameranya, soalnya teh rada-rada lumayan gitu teh. Lewat ke dia. Iya, murigat lah. Tuh. Nah, paling sampai sini dulu. Kita akhiri dulu untuk petualangan hari ini ya. Petualangan hari ininya. Semoga pada sehat, pada lancar rezekinya nya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.